Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan disehatkan dohir batinnya, dijembarkan rezekinya, disoleh-solehakan keluarganya. Bertemu lagi bersama saya di Ngaso Official. Nah, bagaimana lucunya Divat ke-1 tadi? Nah, gokil kan? Nah, kita lanjut ke video yang kedua, di part kedua, yaitu masih tetap kelanjutan dari video yang satu. Nah, bagaimana? Apa tambah gokil? Apa tambah parah? Kelucuannya, kegokilannya Ustadz Geledeg. Nah, kita dengarkan sama-sama. يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Sabar bapak, ciumkeun kurang nikmat eta budak kesare teh mawa sholawat lain kieu coba lagu. Bila kamu di sisiku, hati rasa rindu. Bila kamu di sisiku, nyaho budak teh kan molor kalau cerita mah. Cari dari sikuan tuh aja di sisiku. Ya kade masalah nempat tuh. Masalah nempat. Ustaz kudu make lagam nu mana atuh maca sholawat teh heg bae rek mana wae lagam dipake heg bae rek teu make lagam sabodo nu penting urang daek maca ketika geus datang geus bisa maca sholawat daek maca sholawat sok datang ke kejo tuh ayo geus datang kejo ke sok Korea pengen teh sok kadak-kadak lapar Kang geus teu bakal diakutan aing sebab panonna bakal kana kejo kabeh teh Gusti Agung can beres aing ngomong geus datang kejo. Hadirin wa hadirat rahimakumullah ca. Sok sik rek maca naon? Maca sok. Lawa. Mendingan enak pada TikTokan eta. Ada TikTok budak emang kana HP tinggal masyaallah. Budak tetep pake geus kana HP. Ya Allah, budak karim. Hei. Mana makan HP teh? Mana sangaran mana? Ada mana kalian kalau keluar mana kalian? Sakali. Jadi ka duit ku aing. Saha nu hayang duit kalau bagetikan ku HP udah nanti. Tadi. Anu koneng. Kayak kamar kalian. Naik. Panitia sok enak panitia. Ada mana suhe ada. Tepuk tangan. Main, tong nyengir atuh. Sangaran. Lapar, sarua aing ge lapar maksudnya. Lapar we. Saha nami? Saha aing mah teu jeding saja. Kumaha aing mah lieur. Saha nami teh terus? Oh, jang iding. Dia bilang lapar kenapa? Meninggalin nak harus kau itu tuh. Meninggalin kepala lah. Ya, ganti. Sekolah kelas berapa? SD. Hari mana ngaji di sana? Ngaji. Mau kenduri juga. Ini ngaji ente. Kamari ngaji ente memang kencan ngaji. Saha ustazah saha Binunung Gunut dipunut Binunung kemana Binunung? Hah? Satu balik Binunung genut semua. Hah? Oh bunut, uang mana kan ini lah. Iya deh, kita acara naon. Kumaha mana mah ulah sok sebutkeun bulu yang duit teh ya.
Ditanya lagi, oh, wah 50.000, itu tepuk tangan. Dia naon dia? Hejo biru. Hayang nu beureum, hayang nu hejo. Hayang di Pak Ustad, hayang di Pak Lurah, melu beureum. Kasepan Ustad, kasepan Pak Lurah. Jawab hayang duit nu beureum sok jawab. Kasepan Ustad Gledek, kasepan Pak Lurah. Ustad. Udah yang duit teh aing. Lagi ke aing udah. Kau nyabak kanyut cek. Soal aing udah. Ya, Ding. Bener yakin maneh kasepan Pak Lurah, kasepan Pak Ustad? Ya. Bukan lah. Nah, ke mana sih teh? Minta deui, oh, bagi bere deui. Ayeuna bagian Pak Lurah bakal mere ka manehnya. Bae geus cantoman beta geus cantoman. Rukun Islam sabaraha? Ya aliran sesat itu. Di rukun Islam teh ganti nama 7. Yang kadang-kadang edan ya. Ampun, aing mah murid ka Haji Ridwan teu maralek. Sekolah teh kasopat sekolah. Sila Pancasila sabaraha ji? 1. Palura 1. Yang tarik 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Cilaka ieu. Lamun mana bisa 5 anak, berarti 50.000. Lamun bisa hiji, 10.000 sok. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Oh, kebelah 5. Tarik. Kelahiran Jokowi, kelahiran Jokowi. Berarti mana bisa opak? Ayo nanti sesalaman lah. Sesalaman ke Pak Lurah. Sampai ke Pak Lurah, buru. Tepuk tangan buat yang sini. Pasti ada Pak Lurah, pasti ada Pak Lurah. Tepuk tangan buat Pak Lurah, tepuk tangan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kebetulan aja lupa. Tepuk tangan, tepuk tangan. Alhamdulillah. Tuh, jadi oke boleh. Aing macan di sawer ini. Ya, pakai budak. Soal itu. Terus kan buru balik. Sok yuk. Hadirin rahimakumullah. Nuka dua lamun urang yang bahagia. Tadi nuka aja adalah kita harus rajin membaca sholawat siang dan malam. Lamun urang baca sholawat itu sekali dengekeun aja. Lamun urang baca sholawat sekali man shalla alayya sholatah. Lamun urang baca sholawat sekali maka bakal diberi rahmat ku Allah 10 rahmat. Dan ketika orang baca sholawat 1000 kali, man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubasyir lahu bil jannah. Pak, punten. Ketika bapak, ketika ibu baca sholawat dawam 1000 kali,
Nu panjang atau nu pendek terserah sholawat nama. Maka ibu sadayana, bapak sadayana, wa Allah moal kadimaotkeun sehingga eta bapak ibu bakal dibubungah heula sampai maot ku surgana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Matak maraca sholawat. Salaki korek kudu maca loba hutang kudu loba maca loba kapusing maca boga hutang sholawat. Insya geus maca sholawat boga hutang mah kudu dibayar. Oh situ dibayar lunas itu. Ya jadi gitu. Ketika orang geus dawam maca sholawat 1000 pan ieu malin sabulan teh 4 kali Pak harus Pak. Sabulan teh 4 kali 4 titik harus saudara gitu yang kata apanya. Berarti lah udah dijumlah jumlah Masya Allah luar biasa Pak. Tong nyapirakeun kana sholawat kadek. Dina sholat ke aya sholawat. Dina sholat aya sholawat. Eta sholawat ke babawa Masya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Itu seterusnya. Ya, itu sholat luar biasa. Luar biasa. Halo. Yang kene itu cuy. Oh cuy, mun hoyong-hoyong wae. Siap baca sholawat kita. Siap kita baca sholawat. Yakin siap? Alhamdulillah. Luar biasa. Ketika nanti di yaumil kiamah, nu bakal ketempo, nu bakal waukeun Rasulullah. Dengekeun, bakal hanya kalau tarpa sholawat. Ketika nanti di yaumil kiamah, jelema ribuan jutaan teu kabilang jelema. Mangka ningke di arah-arah masar pakupingkeun. Ilhur panas dihandap panas, saking ku panas-panasna polo urang digagona. Dampal suku teh leeh saking ku panas. Atulah 7 hasta, 7 meter matahari. Moe ka urang, ngagarang ka urang eta matahari aja. Dengekeun, hei. Dengekeun. Tempat budak kelas sing garung kalau itu baik, antepkeun budak mah. Antepkeun. Nanti di poe kiamah Bu, jelema kabeh haus. Jelema kabeh gagah. Teueuh budagang cai. Hayang dahar lapar, teueuh budagang karero teueuh. Ya Allah, kudu ka mana urang teh numpak. Jeung kudu ka mana, jeung kudu di mana urang ngiuhan. Moal aya nu ngiuhan, kecuali nu diiuhan ku arasna Allah engke aya jelema 7 golongan nu diiuhan ku Allah. Subhanallah, di antarana jelema anu baik maraca sholawat. Halo. Gati teh Pak. Gati teh Bu. Tapi luar biasa. Kang ajengan ka marisin kasimpul ngomong dia, "Tuhan, di dia masuk aya khaulan." Khaulan naon Kang ajengan? Khaulan eta khaulan maca sholawat. Luar biasa. We mau khaulan kikieuan eueuh. Di mana isma eueuh. Paling oke di rumah gemor-gemoran di rumah manaki. Wah eta oke. Kos kiamat aya alhamdulillah ieu jamu masyaallah. Teruskeun Paurah, pingpin ku Paurah, modalan ku Paurah amin. Wah subhanallah kali ya Paurahnya. Lamun hayang nangtung deui ka 2 periode mah. Berkah luar biasa sholawat. Masya Allah. Engke di poe kiamah bakal bercahaya, bakal ketingali, bakal waukeun baginda Rasul. Itu sahanya. Abdi ulang jamu teh ulang Cibunuk teh. Teu wau kami mah cik Gusti Rasul. Disingkirkeun ku Gusti Rasul sabab naon? Sabab urang kalamiluan maca shalawat ayeuna. Engke Rasul teu waukeun. Ketika daek maca sholawat berjamaah kawas ieu, insyaallah bercahaya, cahaya-cahaya sholawat
bakal dikupai ku Kangjeng Rasul kaituna bakal disapaatan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah beres dikupayan bu kurang teh yang halupan Talaga Kausar. Halo ajengan kupingkeun kiai kupingkeun ustad engke teh urang teh ece bakal nyang halupan nyaeta Talaga Kausar. Ketika digiring ku Allah Subhanahu wa taala dicepet ku malaikat disiksa urang teh bakal haus. Hayang minum kudu ka mana aja. Hayang minum teh eueuh cai dari padang mahsyar eueuh cai. Rasulullah punya Talaga Kausar. Nah, aing mah yang turun dah aing mah yang gergeteuh aing mah. Ece teu ka ini dengan cau magokan dia aing mah. Ditinggal urang. Kabeh dikupai ku Kanjeng Rasul wahai urang Cibunuk ka dieu umat kami ceuk baginda Rasul derajat. Naon maksudna engke di poe kiamah ku Kanjeng Rasul bade dipasihan cai. Di eueutan cai meunang nyuk di Talaga Kausar. Ku saha disiukna ku urang lain ku samping min jadihi syarifah nyaeta ku leungeunna ku pananganana nu mulya nyaeta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipangnyukeun aja dipangnyukeun ka kieu dipangnyukeun. Ieu maneh pulang di luar sok minum. Langsung moal aya dahaga jeung haus ketika lamun geus minum eta Talaga Kausar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat moal. Nikmat ribuan tahun dipoe di padang mahsyar dibere cai ku Kanjeng Rasul nikmat berarti urang teh geus ka aku umat Kanjeng Nabi nganu paling bahaya dan yang kena dikupai kabeh urang Cijamu eta tah urang ngalimkeun aduh umat kami begitu nyamperkeun ditajong ku malaikat. Terus ngaharu langsung mikir sieun mesti ditinggal. Nah, aku balik di ieu mah pasnya jeung pamajikan oge. Jeung jalaki pasnya da pasnya mah nyaho aing oge. Ketika urang ke nyamperkeun ka baginda Rasul maksud tujuan teh hayang eueut. Hayang nginum Talaga Kausar Kanjeng Nabi. Urang nu paurna mah paurah ditajong. Cong. Kusaha ku malaikat. Aya kitu Ustaz aya hiji jelema umatna Kanjeng Nabi Muhammad dina waktu harita dina waktu engke bakal aya ditajong ku malaikat. Kanjeng Rasul gerbikeun kagogoakan ceurik naon sababna sabab ningali umat ditajong ku Allah Subhanahu wa taala ditajong diluhur ku malaikat Allah Subhanahu wa taala. Cek Kanjeng Rasul ya Allah ya Rabbi kate umat kaula Gusti kenging ditajong kenging Gusti teh karunya can ngaleut Gusti karunya hauseun Gusti can ngaleut tadi oge hauseun. Terus ribu sebener lagi teh ngan sono sugane jadi ilmu sudah ajalnya sugane aya kaketuk hate kitu ngonang sim kuring teh keun aing membayar leutik oge ridho aing ya aja ditajong ku malaikat kata jelema. Walau alam urang mana nama ngan pasti memang Cijamu. Seri itu. Oh, tenang lo Cijamu ahli surga kabeh. Kunaon make ditajong? Gusti cek Gusti Rasul teh. Gusti kunaon eta teh teh umat kaula Gusti kunaon make ditajong? Eta teh cenah ngaleut heula Gusti cek Allah Subhanahu wa taala. Muhammad. Ya teh bener umat anjeun ditajong ku kaula teh. Bener itu umat anjeun. Yakin itu umat anjeun leres. Memang bener cek Allah teh ieu teh bener umat anjeun Muhammad. Kunaon ku kami maka ditajong cek Allah. Dipanggilkan dengan Muhammad. Sabab ieu jelema teh tadina sok nyapirakeun kana pasunatan Kangjeng Rasul.
Nu kumaha Ustaz pasulatan ka Rasul teh loba. Nyusur pasulatan Rasul nganggo sorban sunnah Rasul. Qobliyah, ba'diyah, syukur wudu. Naon teh? Alam negara palun bareng om. Jangan. Loba Senin Kamis puasa. Pasulatan ka Rasul. Oh bapak. Ya, kurang. Ya, kopiah teuing lah. Maghrib mah seperut we. Ream lah. Badiah maghrib aya Persib. Wah, tempat kana Persib. Kamari banyak gerut no eta. Oh, bahasa timnas kita teh. Ka Indonesia jeung Thailand nya. Anjir eta Pak. Emang kurang apa bener TV di Cibuhan saya padahal nyiruan TV yang wasit kebalik wasit tak kasih wasit eta ayo lenas di kaya wasit jadi ayo kena timnas gitu eta mending ngampar kamari mah urang mah timnas di Thailand ngan untungna Thailandnya elehnya kamari aya 8 urang pemain teuingan untung eleh sih eta lah lainnya untung. Ya Allah ya Rabb, nyapirakeun kana pasunatan Rasul, nyapirakeun pehjeuna kana shalawatan ka baginda Nabi, maka bakal disepelekeun, maka bakal ditajong ku Allah Subhanahu wa taala moal meunang syafaat di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bubar di dieu engke ngayakeun shalawatan di majelis anu siap kabeh. Jempling kasihan seter syafaat bukannya Rasul apa cek Kangjeng Rasul nu bakal menang syafaat kami mah adalah jelema anu sok daek maca sholawat apalagi diperjamaahkeun kelas ieu waktu pada tempur 4.444 sholawat nariga sholawat ijazah di Mama Gentur dibaca Masya Allah aku gak ujung diijabah doa teh insyaallah diijabahkan dan Ustaz Gunawan setelah diijabah kedul lama kedul nyaho kedul titik kedul hati namanya jam 12 gini jam 23 jam berapa? Tawa jam na el mah. Mau seneng moyong kana HP aing. Beda HP leutik. Ajengan kelaskeun ka ajengan sep. Kelas Dedek. Kelaskeun itu kelas Dedek kan. Nukos sudah lumayan. Hai jadi. Coba. Lamun urang hayang bahagia, nu kadua adalah nu kadua aja pohon deui. Tadi ari ngaji candaan sok tepung aja. Nu katilu adalah saling syafaatan dina jalan ketakwaan suami istri, Pak. Lamun urang di dunia geus saling bejaan, saling wasiatan, saling elingan dina jalan ketakwaan dina suami istri, maka insya Allah bakal bahagia di dunia, bakal bahagia di alam akhirat. Apalagi bapak, lamun bapak boga pamajikan solehah, maka bapak bakal termulia di sana. Bapak teh bakal jadi non raja. Bapak teh bakal boga pamajikan ke moal kurang ti 70 bidadari. Coba-coba aya moal aya timuruan euceun di surga moal. Salaki ece boga pamajikanna 70 moal kurang ke 70 maka untung lalaki mah nyusul terus suka nyusul pak beneran ya susul nyusul ya ini satu ya malah susul dengan nuju jadi era nenen apakah aku bersalah bila ku minum kopi
Apakah aku berdosa bila ku minum kopi? Kalau tiada salah, kalau tiada dosa, burukan panggilkan. Elang kopi aja lah. Aduh, kopi, mana kopi? Kopi, di mana kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Aku sepi menyendiri, berselimut sunyi, tanpamu oh kopi. Alah, Gusti Agung. Biasa orang cai herang, cai herangnya Gusti Agung kan balang sakit Diana. Tadi tinggal kayak kopi jadi kopi gitu, kayak jadi susu ah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, ketika ibu ketika bapak hayang bahagia di dunia marat dipikir kalam akhirat, berarti bapak kudu boga pamajikan soleh, ibu kudu boga pamajikan soleh. Insya kudu saling wasiatan ece dina jalan ketakwaan ka Allah, namun hayang soleh mah kurang bahasa itu Kang punten kunaon simpangna urang kudu boga pamajikan solehah, kunaon cingkang pangna urang kudu boga pamajikan pak nu solehah. Beda ibu lain arti ibu teu solehah. Kunaon kang pangna urang kudu boga pamajikan solehah. Ustaz emang nu kumaha sih ciri-ciri solehah teh? Kupingkeun teh. Ketika lamun hayang ence nyaho ciri solehah deukeun. Misalkan contoh, salaki balik di mana? Di mana salaki? Di sawah. Terus ganti kopi aing. Aing mah saya ngabuk. Kagok aing yang bola ke mana itu? Baca dengekeun. Aing tadi kelaan kana mobil kan juli. Baca, namun aja hayang nyaho ciri solehah aja dengekeun. Assalamualaikum cek salaki. Buru-buru aja lompat ke dalam pantok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada harus ke kursi deh. Nyai di mana? Oh ada kehalanganku. Iya tuh ya ketemu. Aing geus merakakeun anak. Kecil, pengen kerjanya. Ketika salaki balik masuk itunya, belum, nah gitu nya. Salaki gelok ini. Dijawab ku pemajikan ada edan, lam. Kelakuan nu sadede jeung pemajikan anak. Nu sadede gelok pemajikan edan. Ada ngomong ke jamaah sing lerosnya sababnya sunat jeung wajib ngajar dulu salam teh kali maneh hafal di sawah lam arena deh ketika salat dibalik buru-buru jumpa kemana Ustaz keluar kemana karena lawang pantok begini. Waalaikumsalam namanya wi mohon gelis ate mun capek pisan atuh mangga kalebat langsung tarik lengan sak lengan aja ulah kolong lah lengan ada dongkok kita ada hese kita oh jadi sak lengan sak maksudnya Ustaz kumaha langsung eta lengan tarik ulang sun cium tangan aja ka salaki nges gitu kumaha Ustaz langsung aja rangkul naona rangkul punung sapulukna sapedong dong gila langsung takut bener punuk anu kieu punuk kita
Ustaz kita ayana kitabna, mang nu dicaritakeun ge ajeuna ayana kitabna. Mana kitabna bawa bunuh bawa. Cicing mah tong protes sih aing mah cicing. Kan kitu. Nges kitu kumaha Ustaz dengekeun ece lamun ece hayang meunang ganja nu badak eta salaki ketika geus dicium leungeunna langsung cium tarangna takir. Ketika coplok mata tarang salaki. Eta teh ece ganjaran sarua jeung nyium hajar aswad. Ari hajar teh batu, ari aswad teh hideung, berarti batu hideung. Kalau misalnya ece hideung berarti salaki hideung. Ya Allah, langsung aku. Masya Allah nikmat luar biasa. Ece teh solehah bakal gagal di dunia bakal dalam akhirat. Nges kitu Ustaz kumaha? Ece lamun nges kitu kan salaki mah balik di mana teh digawe teh di kantor di sawah di kebon teh pasti capeun. Langsung ece nyokot cai sagelas. Lain di Banyur asal. Terus ngira rajo oleh kamu ini selaki di Banyur. Aja nyokot cai sagelas masalah di Banyur lain. Asongan cai selaki. Tawaran. Bapana naon. Tos di sawah pun capek kok tukang tenan. Tadi cai eutkeun ku Allah. Atuh dokon bisa geulis. Langsung kita cai teh. Dibikeun di Banyur dibikeun ka salaki sagelas ece tibang sagelas. Ustaz da teu diinum ku salaki lage ece rek diinum ku salaki eta cai rek teu diinum ku salaki eta cai nu sagelas teh pokona mah ece meunang ganjaran sarua jeung tamat khatam Al-Qur'an 3 kali. Hebat teu? Hebat teu? Kudu dijuluk itu hebat teu? Arek Ustaz teh mah aing mah moal sagelas rek jeung galon-galon di Banyur. Gusti dagung geus kitu kumaha Ustaz? Masih kena panjang kana hamun cahaya kasih kata kategori soleh mah. Kumaha lamun geus kitu Ustaz? Dengekeun ceuk. Ketika geus diasongan cai sagelas rek diinum ku salaki, rek teu diinum ku salaki maaf ceuk. Eta salaki kurang buru-buru. Ini di Banyur. Karena Banyur teh bangun ngenes dendam ka salaki ya mah. Aja langsung naon cing perong. Di perong. Apa di perong teh delek. Delek gitu. Alke teh nanya salaki teh. Mama kumaha mama? Nempoe beungeut ka aing. Pak banget cahideung kawas kaabah. Aja lamun ningali ka salaki merong ka salaki. Eta sarua jeung merong ningali Ka'bah. Komo salakina hit. Ratu salaki hideung. Tukang kebon unggul. Nges kitu kumaha Ustaz ngan ojo ningali salaki punten ningali salaki teh ulah diperong hungkul ulah ditinggali hungkul tapi ku dibarengan ku senyuman itu atuh sakali ka salaki sakali senyum ka salaki bakal diberi ganjaran 1000 kehalusan ku Allah. 2 kali 2000 kehalusan 3 kali 2000 kehalusan hayang loba sorangan galon ruksak rungkan besti rukuh anjay mah aduh anjir ketika beak lampu kiai Gusti anjay ripoh terus Ustaz geus kitu kumaha oce ketika geus bersenyuman ketika geus tinggali kurang langsung oce salaki kurang diukeun kalau kana duit teh sebenarnya diukeun ka Ustaz apana naon apana pada tuang heula pada tunggang heula sama geus seuri teh tawaran kitu ngan nawaran gitu teh dikala ece beres standar. Ilmu itu beres standar. Ketika ece
dan khusus jang salaki loba awewe zaman ayeuna dangdan lain jang salaki tapi loba awewe zaman ayeuna dangdan jang tukang ojek. Setuju teu Pak? Sengit teh jang tukang ojek. Gajrong. Mana ojek? Sesengit mah piang ku tukang ojek. Balik ngojek di pasar salaki bagian bau kerek. Ya Allah ya Rabbana. Ketika ece dangdan khusus jang salaki, dengan salaki eta ece ganjaranna sarua jeung salat sunat 40 rakaat dengekeun sateh. Dangdan atuh mata kema dangdan. Adapun salaki jang salaki teh dangdan kilambara atuh disengitan mah kuminat inyoy teh baheula inyoynya. Kana teh mah baheula manin kan ini mah geus alus ini mah spray ini mah ya kaminya kocok-kocok ulang jadi mah kudu lalilas teh jadi trading boy soalnya sengitan yang salah ditawarkan kakak naon geus akang teh capek kene ieu teh pilih akang pada tuang atapi beri akang pada tunggang mah da pantos sayogi mumpung sonten kene cek urang teh komo ningali di malam Jumat teuing ayeuna teh mantap akang kawan hayo atuh naon cenah dia kadenge teh ustad nu ti Palungguan ngomong ngajina kalau kumaha kitu urang ngabunuh Yahudi yuk emang kumaha kitu pokona mah Kang lamun malam Jumat itu urang bersetubuhnya ya urang iya Kang kalau kitu kumaha pokona mah eta teh ganjar sarua aja ngabunuh Yahudi 70 ngabunuh Yahudi 70 mun malam Jumat kadang itu udah jomblo mun malam Jumat masih 70 malam Senin 40 malam Selasa 15 malam Rabu 15 malam Kamis 15 malam Sabtu 15 malam Ahad 15 malam Senin tadi nggak sih misalnya 40 dan kayak aja 15 oke kena juga tetangga kita bisa tawarkan ke salaki Masya Allah eta ganjaran dina malam Jumat sarua jeung ngabunuh Yahudi 70 insya Masya Allah nah cuman biasanya maaf Kang lamun urang keur boga duit hahaha bener teh naon mengpeng sore kene ayo kumaha si Neng geus bobo si Ujang geus bobo ieu spray geus ganti warna pink pilih pada dianggo mengpeng sore kene daripada urang dilontok di odok entok Allahu Akbar ari urang boga duit mah bener teh Kang bener lamun salaki boga duit ojok kan kumaha ledek muslim naon saya teh nyai hayo burukan we dikro we kasihan edan kalau salah kita boga duit molor na aja molor na awewe kuwi pamajikan kuwi siapa mah dia memang ku beda ayo mah hati lah geuleuh ka we. Lamun teu boga duit molor teh nangkung. Bari disimutan ko nih. Oh, disimut. Cek aing teh wah, pamajikan aing molor. Tapi ketang aneh euy. Bercahaya banget mah. Si orang keur statusanna juga. Aing katipu. Ya Allah, ketika salaki boga duit mah. Ketika salaki teu boga duit mah ceplas-ceplis. Benar, Pak. Tong keripit ahai tulang bawang bibir jongjong teu boga duit ka salaki ngajak perang mun salaki teu boga uang ka salaki wung bang di dapur mun ditong tengklang budak jadi kabareran tapi
Tapi mun salaki keur boga duit, ka salaki sok cawat ciwit, bari gutak gintak pirit, ngabibita sayang beurit. Aduh, rungkat besti yo. Jagalah suami, jangan kau sakiti, ridhonya suami, ridhonya ilahi. Jagalah suami, jangan kau sakiti, murkanya suami, murkanya ilahi. Mun salaki agar pusing, pamajikan ulah milurung sing, mending buka kutang jang samping, asongkan bujur jamping. Ketika orang yang bahagia di dunia korat ke alam akhirat aja, kudu saling wasiatan dina jalan ketakwaan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahun harap insyaallah namun panjang umur, salaki pain dicarekan gawe oge. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.